hirup dharma wawayang alam buan Iwal kapal
semarasana yadana basa sempal ngangen-ngangen marenge maraken datang mahatunggal kang mahatunggal data pitana ananggi hokot sapa negara ing pundi ingkang kaeka didasana purwa eka sawiji adilinu dasa 10 nama jenengan purwa nami wiwitan senadyan kata titahing dewa katongan ingkang kasasinang gaing pertiwi kahapit ing sabya kata ingkang anggana laras nanging datan kading negara Dwarwati milaki narya bubuka satus datnang sakalitan jangkap sarasa dasar kewilang apanyang apunyung pasir ukir gemari pahlo jinawi panjang dawa kocapan punyung ikut dhuwur wibawan pasir samudra ukir gunung loh Cinawi murah sandang kalawan pangan amukuraken pegunungan ngeringaken pasabinan ngananaken benawi ngayunaken samudra ngananaken ya samudra saulira tan ana panjang sinenggi sabda ya uning lawan sabda ya uning lawan saur niratan dana panjang sinenggi sabda ulun layu dening taki ala bakti dening asih ya dening asih wong asih ora katarau kocapa wontening karaton Dwarwati Sri Mahapetara Kresna lenga satinggili puning korsi gading gigilang kancana ngagema kuta Sri Batara Rama sejati pangrekati naretes dening soso camurub mubiar kadia prada tinabur pinati kinggali pitetna kasur babut mendala giri lelang seprang wedana ingkang sinebaran sari
kaping kalih ingkang sineba sawet dipunadep dening ingkang rai anu didamel kapetengan Sri Mahapetra Kresna Jejeneng teka kantun ingkang garwa Dewi Pertiwi anu parantos lami aya di Karaton Dewarwati nguningakeun ingkang putra Bangbang Suteja anu kenging kaluuhan di Rajutisna nitikana wanci bade pancakaki mangsana anu utama bade muka riwayat sunuk kana waktu bade nyukruk saur tindakan alun dinirangan dikasungkan pangaribawa Sri Mahapetra Kresna ladal Yaya Satyaki kaulun macam kapayun carikna kipayun anu kapihatur nyangakeun semah pangabad sama sampean ditampi kedua panangan kiwa kalawan tengen oge disimpen dina tungtung emutan anu teu keuna ku owah gingsir rebunuhun laksa ketika bingahan oge karakamu ditampi Yai Padmanegara kuacek ditampi malah dicatat dina tungtung emutan anu teu keuna ku owah gingsir oge kali perkawisna kumaha Yayi kumaha Rai bila aya kalapatan ageng semawan teralit agung cukup lumur nada jemar hapunten perkawis kalepatan sanes ti akang teu aya bedana urang silih hapunten be margi manusia teu cacah teu menak teu raya teu raja dengan cik cina hiji martabat sariring-riring dumadi mibana papasten dua anu moal tiasa dirobah keur laras urang terlepat anageus lepat tara laras keur subur tara kirang anageus kirang urang tara subur keur susah tara bunga anageus bunga urang tara susah kantenan pon kitu nguning kalepatan sok pujeng Rayi sanes akang hapunten sami-sami sanes ti acet perkawis kalepatan mah urang silih hapun Rai urang silih hampura sami-sami oge ping 3 Yayi bade aya kasat timbalana nyauran dari panjenengan dina ieu waktos mangga uningakeun panutan saperkawis akang teh ngaraosono tiasa patepung lawung patepang larai oge teu weleh munyung ka nu maha agung muja ka kersana nu maha kawasa kalawan muga-muga punyung puja urang cing katampi sangkan urang aya dinu panang tayungan anu ngatur makhluk oge aya dina kalancaran jalan babadamian dina ieu waktos katenan kali perkawisna teu kirang-kirang nganuhunkeun kana jasa Rayi parantos disurahkeun ka nagara bangsa umumna malih ti akang berat nyuhun berat nanggung berat mulang terimakeunana rumaos teu acan aya imbalan khusus ka Rayi umum ka para pangagung nagara mung ukur cekap kunuhun kana naon rupi jasa Rayi cariosan Gusti nembe tawis ngange kana kabodohan Rayi panjenengan ikateuna sapaos kange kabodohan estu teu ngijing sila bengkok sinembah paripaos kolot kontrong-kontrong gaduh antal kana lemah kulit peot kuntu opung buuk bodas demi nagara bangsa toh pati jiwa kalabaraga nuhun Nyai dupi maksadna kieu ai maksadna ieu kasaksi kupun Bojo Pertiwi numawi pun Bojo Pertiwi aya di Karaton Dewarwati ieu teh nguningakeun perkawis pun anak Suteja kengeng kalunguhan saperkawis dipercanten ku kibesan Prabu Boma Nalakasura atuh kali perkawis kapercanten kurahayat sajumlahna pangeusi Trajutisna yen pun anak teh dipaparin makuta kerajaan jadi papayung agung nagara Trajutisna malah dina dinten ieu teh ngantos ka dongkapan akang nyaeta ka Trajutisna
ngan akang bunga jeung reuwas. Leres. Dupi bungahna. Ai bungahna. Jauh tina dugaan angang tina sangkaan teu nyana Suteja kapercaya. Khusus ku kibesan. Jigana wae kibesan teh neuneun kapercayaan kapun anak Suteja teh pedah ningali akang. Nyokot dina paripaos teng manuk teng anak merak kukuncungan bapana kukuncungan anakna kukuncungan. Tadi dia padahal manusia mah teu tiasa disamikeun sareng merak. Can kantenan akang raja Suteja raja. Can kantenan akang bisa ngaheuyeuk dayeuh nagara Suteja can tangtu. Sabab Suteja teh rupina lai langkung uninga sepi ku harti tuna pangabisa estu teu bodo-bodo acan. Eta iten sok ngapeskeun turunan sanes ngapeskeun. Akang teh nyaah ngan goreng kasebutna lamun kanyaah ditemongkeun ka Suteja. Malah akang dina peuting anu geus kaliwat ngahaja munajat di sangar pamujaan. Sangkan Suteja jadi rajana di Trajutisna kapercaya ku nagara bangsa teu codeka bisa mawarayatna kana adil jeung makmun. Leres teu kapinodama aya hasilna akang menang ilham. Ti gaib. Sabab akang munajatna kanu maha kawasa. Kieu ceuk gaib. Saha jalma anu hayang jadi raja utama, jadi contoh pangeussi marca pada umumna, sarta kapercaya ku nagara bangsana, bisa mawa rakyatna kana adil jeung makmur. Kudu ngamilik buah sumertna anu aya di alas Kamyaka. Malah dijaga ku Hanoman Sumarsana. Saha nu bisa nyingkirkeun Hanoman Sumarsana lancar ngala buah sumertna. Di mana kapemilik buah sumertna hak jadi raja sarta bisa dipakai contoh. Kodama atuh antos be pun anak da dinten ieu teh bade dumeheus karaka Gusti kaula nun. Nya moga-moga we Suteja cingkan ieu. Saweg timbal wacana. Sila tacan medal nyepah tacan berem ngaludah turung tumba. Sapraptanipun ingkang putra Bangbang Suteja Prapa mambanira tangademan mambanira tangademan sewu manggulingan mimit nilayang rana mambanira tangademan sewu manggulingan mimit nilayang rana. Kaulanun ramah dewaji tipayun anu kapihatul nyangakeun semah bakti ditarima Suteja. Kakang jeung ibu ditarima ku ibu Kasep. Loh, haturan Sep ieu paman Padmanegara. Pembage paman Padmanegara ditampi paman. Kaharep Suteja. Mangga kaulanun. Kumaha? Poe naon hidup deuk dijenengkeun raja di Trajutisna ngantos ama Kangjeng Rama kedah nyaksian upami tiasa mas kedah sareng-sareng putra panjenengan ka Trajutisna kieu sanyan tak aya indung maneh di dieu. Ieu teh ngahaja nyaeta ngabewarakeun soal maneh jadi raja di Trajutisna. Ama teh bunga ku ayana maneh kapercaya ngan di mana kapercaya maneh cing ati-ati. Sabab jadi raja teh teu gampang. Teu gampang. Jadi raja teh kudu
bisa mawa negara bangsa karena adil jeung makmur. Teu cukup ku kaseh, teu cukup ku aji kagagahan karongkahan jaya kawijayaan, teu cukup ku ilmu manusia yang sejati, iman takwa kanu kawasa sumujud kakolot nyaah kadiri nyumponan syariat hirup. Tetap jadi raja teh berat. Tak supaya hidup kapercaya kurahnya sejumlahna wayahna menang munajat ama ayah hasilna. Yen hidup teh kudu ngamilik buah sumaratna nu aya di alas kamyaka, malah dijaga ku Hanoman Sumarsana ngan ama boga antina. Eueuh deui kasihna Hanoman Sumarsana teh wati ku cakra udaksana gegaman ama. Pasti mun diasongan cakra teh lumpat. Kakara didinya maneh ngala buah sumaratna. Hade ku ama dibari nginjem cakrana ngan omat ulah disalahgunakeun. Leres teu kapinodama oge dina berjuang teang ka tukang satapak teri kagigir satajir tetep kaharep sahateu. Leres teu kapinodama awas lamun teu hasil ulah samatkan yaja. Nihil perjuangan maneh boro-boro ama kudu nyaksian maneh jeneng raja di trajutisna ngawidian ama moal atuh mangga kaula nun pasihkeun cakra udaksana kapunana Cinandak Mamrat Batuki ngalaras Cinandak Mamrat Batuki ngalaras Saya cakra udaksana sok tarima bengah amarwata suta bengah amar wata suta bengah nak tagiri-giri kaget miraan ningali bingah amal wata suta bingah nak tagiri-giri kaget miraan ningali watakna tuajidana redana ya danar dana Sekar Wijaya Kusuma sok tarik rebunuhun laksa ketika bingahan kaulanun tarima jadi pan benegara kaulanun anter sutaja bisi nyalahgunakeun cakra akang ngawakilkeun ka rai ramutna salamar getina satetes amekanan sadami rai mutlak wakil akang kuninga nyusud kuninga beres nuhun kade saring sing pageh kancing saring sat pagi kan teu hasil ulah samatkan yaya keur mamane jadi sampah rakyat lamun ayeuna teu ngajait nemongkeun jasa ka nagara bangsa di mana dek percayana rakyat leres teu kapinodama tapi lamun hasil yakin bisa mawareat kana adil jeung makmur rampung dawuh tutas pangandika bral dia anu pangestu kade maksiat Mun urang nyapok ka diri
membadani alam Mulki teh bejana dunia nu penting jangan berani sasama nu terang bejaan geura bejaan ulah masayaan mun budi urang nyaan tang tumiti Gunung Kelir aling-aling Gusti wonga wayangan nut eya maring dalange murbaing Gunung Kelir aling-aling Gusti alinge ya wonga wayang ya wonga wayang anet maring dalange murbaing wayang Kelir ayun sabita siga datang kawinarni siga datang nirawarawa kocapa parius lampahipun bang suteja kalian Arya Padmanegara Satyaki sumedya tumenak dateng alas kamyaka kocapa wonten kasatriyan lajang tengah Raden Gatot Kaca badhe milari ingkang Ibu Kusumaning Ngayuratna Dewi Bara Arimi margi lolos dipringgandani nanging disauran ku ingkang yang begawan kesarpah maksana badhe dumehes kapetapan Banyu Muda pamedalipun satria mlajeng tengah Gatot Kaca entang rentag diancam kupati teger pangger kipaku sarakan tararegrog tara rengroaut sabar hantu rumahmu tata titi tur tarapi
wani bencar jiwa raga tingkahan teu angkuh samakta jiwa sawawa luhur budi estuhan teu jalir janji nyatedak pringgandani Ageman kaum perwira
pangajar kang linuhu ya linuhu wiku ya pertapan ajar kang linuhu pandita ingkang sakti ya ingkang sakti Sekar Wijaya Kusuma Begawan kesarpah lengas ating gili puning bale pring bulung dadam pare kulit manjangan sawingking hipun hingpon caka dipunadep dening ingkang wayah satya melajang tengah Raden Katut Kaca sregtu melukaya kunyem pertalamukanipun sarta kadia tata manggih krama silokana satagrana satahayam grana hilang dirhayam disamer hilang paningalipun saking aji lami-lami ngandika kedaling lisan begawan kesarpa bagia kasih sadatang na hidup kapetapan banyu muda pembagi kang jengeyang ditampi oge tipayun anu kapihatur waya panjenengan nyangakeun sembah pangabakti ditarima malah dicatat dina tungtung ingetan eyang anu teu keuna kowa gingsir rebunuhun laksa ketika bingan oge kali perkawisna kumaraden bilih aya kalepatan ageng sumawon tenalit mugia kang jengeyang ngahapunten soal kasalahan boro-boro aya basana kumenta di hampura sanajan eueuh basana eyang geus jadi lautan hampura sabab ilahar manusia teu cacah teu menah teu rayat teu raja teu kolot teu budak teu awewe teu lalaki kakurangan kasalahan magudangna wajar hidup menta di hampura kayang malah sanajan eyang ge eueuh salahna bisi aya kasalahan hampura kuincueyan sami-sami kang jengeyang oge katilu perkawis kumaraden numawi kang jengeyang jauran waya panjenengan dina hiwatos badaya kersat di balanau saperkara hayang panggih sono atuh kadua perkara dek neulin kadedeh kablas kahidep ku ayana hidup jadi pahlawan sohor kaceluka kadangewuh kaloka kajana pria kajamparing angin-angin tak kasohoran ieu lamun urang teu bisa mawakna tangtu hidup mualana sohorna mualana kapercayana ku nagara bangsa bakal luntur lamun hidup teu gumati jeung ati-ati pinodama percaya da geuning ilmu teh yang dipake bisa ngapung bisa nerus bumi bisa napak sancang bisa ngapung lain kawas manuk hidup mah hartina ngapung teh ngabogaan cita-cita luhur pikeun nawarayat kana adil jeung makmur atuh nerus bumi lain ngaliang kana tan tapi hidup mah bisa neropong kana eusi hati rakyat nu gede nu leutik bisa nyumponan kahayangna napak sancang lain lempang dina luhur cai tapi hidup mah bisa napak dina sagala golongan dina sagala kapercayaan pinodama tayina ti eyang deuk namahan deui baheula mah eyang teh salah maca anu disebat Aji Sastra Jindra Hayu Ningrat pinodama
salah mata jeung mapatin nepi ka kajadian boga anak Braja Musti untung sakitu ge geus nitis dina leungeun hidup bisa dipake ngabela nusa jeung bangsa kagagahan anak teu dipake kamurkaan tas sastra jeung Rahayu Ningrat teh hidup samemeh ngamilik asa bisa macana tangtu nyaho hartina dupi hartosna sastra Jenderal Rahayu Ningrat teh kumaha ai sastra teh tulisan lain tulisan anu dituliskeun ku leungeun kana kertas tapi tulisan anu aya dina utekna sakabeh ati manusia waktu urang keur dina jero kandungan indung dupi hartosna Jenderal hiji-hijina manusia anu satuhu ka guru ratu wong atua karo nyatana ka indung nu ngandung ka bapa nu ngayuga anu ngawakilan nu maha kawasa ngagelarkeun manusia ka alam rame dupi hartosna hayun ai hayun teh hirup manusia teh cukup ku awasna panon dengena ceuli ameuna irung capetangna bibir rampana leungeun lengkahna suku obahna awak renghapna napas manusia teh kudu ngabogaan tanggung jawab bisi aya nu nanya tas di mana di kamana mawa pancen naon tinu kawasa mun urang ngaku geus kapanggih kudu nyaho paeh samemeh paeh kudu bisa nganyang samemeh dikresakeun kanu kawasa kudu mawa ladang urang ngumara di alam dunya ka alam kalanggengan anu hade anu katarima kudu maha kawasa pinu damel mun urang ngaku teu kapanggih tong cicingin manusia ngabogaan kawajiban neangan kitab anu teu keuna kuruksak geus teangan guru anu mursyid pinu damel dupi hartosna Ningrat ai Ningrat lain peda turunan Raden Wungkul lain peda turunan pangkat menak hartina Ningrat teh kudu ngabogaan budi anu luhur kasaluhureun ngahormat kasasama ngahargaan kasahanapeun ngajenan supaya hidup bisa hirup di sagala zaman bisa campur jeung saha wae jeung di mana wae pinu damel tamun hidup geus apal kana sastra Jenderal Rahayu Ningrat eta tangtu ka mana-mana hidup moal haribang pinu damel jeung deui ayeuna hidup keun wae arimi matong diteangan lain hidup dicarek ulahnya ka indung tapi hidup ayeuna ngabogaan kawajiban keur kapunjulan pahlawan lambang kajatnikaan aya di alas kamiyaka malah dijaga ku Hanoman Sumarsana saha nu bisa nyingkirkeun Hanoman Sumarsana bisa ngalah buah Sumartna di mana buah Sumartna geus kaala hidup bisa langgeng jadi pahlawan dina kasohoranana jadi contoh balarea umumna pangeusi marcapada sabab eta buah Sumartna teh lambang kajatnikaan pahlawan bingah Amarwata Suta bingah nakagiri bingah Amarwata Suta bingahna kagiri kaget mira Gatot-gaca bunga manahna nampi wawadit ingkang yang begawan kesarpa lami-lamingan dika kedaling lisan betang jengiyan dinten mana waya panjenengan kadamiang kalas kamiyaka
ngala buah Sumaretna tong isu paget poe ieu meunang haja yang itu tina manis pahing kaliwon wage pinuda malah sampeur pawongan hidup Semar si Cepot si Dawala si Gareng sabab eta jalma teh anu gede jasa hayang ilmu pangagung dituduhkeun hayang tatapa dijajabkeun leueur kunang itik poe kunang damar hujan kunang payung anu dibarengan ku sepi pamrih rame ing gawe pinuda pek sampeur katumaritis bejakeun mecek eyang menta diantir ngalak buah Sumaretna rampung Dawud tutas pangan dikebral kade masyiyatna Segala ulah rek leuwih matak nyiksa cara diri. Saking langit tinalangan ampa gadi kaya wikil
cahaya saking langit tinalangan ampel gading kitu perbawana alam kota pawan pening karang tumaritis malurah kuda pawana kairing palaputra sumar-sumar kamanikan tikanggangan semalurah kuda pawana hoi alah hujan saya teh juru kawihna oh neng nu alit kenehnya hujan zaman Belanda mah disebatna tenona itu lucu murang kalih keneh tos tiasa ngawi cacak bari sakola mah hidung santannya ulu ya penggemarna menireg-reg tatak di studio paingan yang nunung menipa boro-boro anu ngajemputnya alah jang ayeuna mah dagus nya kitu pangalaman ujang kajuru kawih teh komo disawang ku hate komo heuh anu dibarengan kuno edan kajuru kawih nuju ngawih disawang ku hate terus dibayangkeun mun kami laki rabi kasinen dina mangsa sare degdug sare teh nemongkeun kadeudeuf ka salaki nyarane kana sangkehan diuk dina lahunan bari nyekel guguling teu dipapantes ditanya teh ku neng ngahaliring sapertos neng nunung disawang mah geus jadi mah kawin bujang-bujang ngahaliring namurukankeun sinen teu leuwih campelak ka salaki nyebut kunyuk teh ka salaki geus biasa amit-amit tapi teu hoyong menangkeun juru kawin komo ai keur ngawih dina lagu dangdutan ada kemati maka kitu geuning bari ngagitek-gitek imitnya teh imit sareng pinareutem ni aroyang jangan pegang dulu jangan cium dulu karena baru saja kita berkenalan soal pegang eta gampang mau cium hei boleh saja tapi aku mau tahu dulu apa maksud di hatimu dipapantes lamun kami kawin kasinen meureun keur sare teh kitu we moyeg nah da geus kawin mah teu aya moyeg teh kasalaki teh daek sakieu heug teu kajeung aya aturan salaki dilawan bari nyaliksi teu kaanteur ka hayangna mah